Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Anakalane Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat. Naudzubillah min dzalik. Urang gede dosa. Haji urang paeh teu dibere bisa tobat. Ieu nu cilaka ge. Ieu nu cilaka ge. Siksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan urang lamun nemah. Ieu keur carita urang baheula. Keur carita urang. Gusti. Abdi teh hamba Gusti, Gusti Allah nu disembahi walti Gusti. Titah ulah resep kana dunia, titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh. Batur mah bararisa wali teh ngaranna, batur mah bare solihin teh. Abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi salat, tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti. Nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan salat-salat mah bae. Abdi teh ngaji Gusti, ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katuka luar ti kaenca. Polostromo Gusti. Abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep bae Gusti hampura. Gusti daya-daya. Hampura Gusti mah nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti Allah nemah. Pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat. Moal daek main gaple deui, moal daek main remi deui, moal daek main catur deui, moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai, komo mabok, komo zina, komo judi. Tanda bahwa nyana diterima dosa, diterima tobatna. Terima tadota tobatna teh deuleu bae bantes tobat balukar tungtungna kumaha. Eta ngaranna diterima ta tobatna kos jelema munggah haji. Munggah haji lah yang ditobat bae ka Allah, balik munggah hajina haju andil diterima berarti tobatna. Lamun haju kancolah balik tobat, balik munggah hajina kancolah, itu diterima berarti. Tinggal kitu bae eta. Babari isi aing diterima apa henteu na? Mantes tobat nah haju kumaha balukar tuh ledak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah jangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah disiksa dengan cara ku Allah dimaoteun tanpa dibere kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat dibere bisa tobat. Eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tak urang ye. Urang ge sarua bae. Lamun teu ngarasa loba dosa kakarang ge lemah sana pinarakaeun. Diomongan ge mah keur tobat atuh aing dosa naon atuh jang ngaji osok salat osok. Cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat. Aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan ge perebut berkah. Aing mah naon kasalahna? Ieu pinarakaeun ilmu kos kieu mah. Lain masyaallah mikir sia. Ieu pinarakaeun. Kan kudu nama kieu ya Allah Gusti. Sebenarnya mah abdi aing ngaji mah ngaji bae tapi meureun Gusti di mata Gusti mah ngaji abdi teh meureun dosa. Cak abdi ganjaran teh di mata Gusti memberi abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa tepan di Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat ja abdi mah lain salat. Ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat. Gusti abdi teh puasa. Jang ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang. Abdi mah pan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang. Buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anak ge ulah ieu mah jang abah kabeh. Oh, berat. Ingetnya anak kos gitu.
incumen tage ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah ambo tah ngarasa Gusti ampura Gusti dosa biteu teh dosa Gusti tah urang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui teh ibadah teh dipayuneun Gusti dipayuneun makhluk dipayuneun Gusti eueunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobatna aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba ngaju bebeja kakula ye doana cenah kieu kula deuk ka mana tuh deuk ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti naon kitu Pak Kiai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajabna ya atuh di Mekah bagian makom mustajab di Arafah di selingkungan Baitullah keur di pondokanana ge nah urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun jana terus bae ka Gusti tobat baliklah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyenakeun bebe jadi toko nutup bae cenah kieu haju dagangan we teu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta patah tadi dia gede tobat nggak gunakeun dagangna teh kapan make duit bank make duit renter aju tobat diterima tobat mal maju datang ka kumaha kecuali eta isat make duit sorangan dah henteu cenah emang tadina ge duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna encan menyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungeun nya disebut diterima tobat kos kitu teh bung hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae make duit bank make duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta diterima tobatna oko saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati kan 60 jana enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan ieu jeung kiai lain kula lain kula mah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai teh tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobat teh ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng gitu teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu mah tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu nu Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun urang tobat saged Arafah baru kadua eta sekitar Baitullah geus datanglah ke Arafah ngadeukeutan kieu bae tetep nya asal kieu diuk kana celek deuna milu doa henteu masing-masing baca kiai teh doa barengna beberapa kali itu masing-masing guys beres doa bersama teh panjenengan ngadoa masing-masing begandeng jasa nya deukeut pan ka kiai hampura kabeh kaget panijel mah haram nya da geus beunta-beunta jana Beureuh terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh gandeng-gandeng teh si jelema
karena tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna di arpa masing-masing kan untuk pagandengan ka besa kloter bandeng jasa tobat bandeng jasa aya tah nu nanya kieu teh bawaan saha bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh teu bisa lah ya mah setengah jawara embung aing ini antepkeun bae urang bae bandingan ge nu indit urang tetereuh di beurang kedah datang ka magrib aya nu dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae ai geus cak kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus urang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoak cak nya serak sia geus reda geus alhamdulillah pastilah cak tobat diterima ka kiai mah bebeja emang sia boga dosa naon zina dibalik bae kula mati umur 15 teu eureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus cek nya teh mah jajan ieu ya geus jeung geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mentak kula jojoakan ge cek eta inget aduh geus cek teh cukup kula ngajoak di arpah pasti diterima ku Gusti Allah eta pastikeun kitu pasti geus terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayat kayana nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai biasa ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di arpa ngacocoakan aya karasana beuh lain aya-aya deui kumaha karasana ayana jatuh gampang enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh nya eta kiai lagi penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cak nya teh batur nyaho ieu atuh kula bahwa kula diterima tobatna kiai boleh ieu jadi tanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang kuat aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima cak kiai geus ulah ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar ieu kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karunya meureun ka aing cek ieu teh atuh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap puntunna ya ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu tah imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibun siksa baik-baik urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teh dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teh dinasehatan ambruk Firaun beserta penggawa-penggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae
dan cerita-cerita Kangjeng Nabi elu. Urang datang ke Yordan ka ditu. Aya kawasan anu teu meunang didatangan. Eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Dibalikeun diangkat ku Gusti Allah, dibalikeun ribuan manusia. Eta akibatina berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe. Nah ieu kan kuari LGBT sambalaya di urang baheula makan ngan sakadari negara-negara maju. Pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan. Jerman, Inggris, kabelah dieuna Amerika, Belanda. Eta kelas internasional. Kuari, ya Allah, di Cikupa. Urang ge oh ya Allah, kaget. Gali otot tong golode. Jelema sterek bagus jasa. Ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu. Hebat ieu. Hebat teh. Aduh kiai doana cenah. Kunaon? Kekasih saya meninggalkan saya. Ini fotonya barang di dieu kumisah. Aing gitu. Ya aja teh goblok. Kudu dijiekeun jeung si eta ieu ya. Kumaha coba ieu? Di luar pemikiran urang. Geus bugu awewe. Kehilangan kencan, kehilangan pacar. Awewe jeung awewe deui. Lain saeutik. Kadang tengah penting merenung kieu, rempan amat Gustiku sebab si eta. Ya Allah, anu nyana geus kebablasan hirupna teh. Geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we. Di mana Gusti nyiksa teh pan meureunnan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud. Kabeh teh meureunnan atuh kabawa. Sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi. Kapal anu dibocoran teh atuh kapan? Atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan. Ini kumaha coba urang? Nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang. Atuh eta sodom eta kan ngundang. Lesbi, homoseksual eta kan ngundang siksa. Geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa. Kan urang ieu nu riweuh mah. Di mana disiksa kapan urang kabawa. Sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut. Ini kumaha coba? Urang ningali pemandangan tsunami Aceh, tsunami nu lain, gempa, Jogja dan lain sebagainya. Pan henteu kabeh beureunanan. Henteu kabeh dugala. Aya anu bener kabawa kan. Ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa. Iya gitu siksana kumaha tuh. Ta'iu akharuna murjauna li amrillah. Ketika berdosa urusanana kan ieu kumaha Gusti Allah. Imma ayu azibum janu Allah ieu. Sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing. Aing ngahirupan sia, aing mere rezeki sia, aing nyembah ka batur. Awas sia ku aing. Jadi disiksa atau sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawa kan kabeh. Nah iyalah imma yu'adzibuhum dimawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat. Urang kan ari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat maot atuh geus tenang. Merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora ditem di mana aya topeng di dinya abi ngampar. Di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di handapeun panggung. Maksudna naon? Besi aya sinden kieu. Abdi teh urusanana. Jeung sajabana we abdi teh tingongora. Kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng kramat tunggak
ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh Keramat Tunggak pindah ke Kalimalang terus kuari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai. Tuh orang Pandeglang yang jelas mah impor. Aju yang dari sono diekspor, jet tambah ekspor, impor ekspor berada. Tah di daerah Karawang, di daerah Subang, Tangerang mente. Alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang. Tuh meningkat perzinahan. Di kumaha coba pemabukan meningkat Banten. Maling, pembunuhan meningkat sekian persen. Ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten. Saya mah bukan orang Banten. Orang mana Pak Kiai sekian nanti itu urusan saya itu mah. Saya mah Tangerang aman. Tangerang Banten Pak Kiai. Orang belaga bidug Banten. Nyana ongko kok bidug deh. Hanya ka bawa bodoh berarti jananya. Enggak saya bukan Banten, saya mah Tangerang. Iya meningkat. Tah. Eta lah. Imma yu'adzibu wa imma yatubu alaihi. Pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia. Disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka dijamah-jamah digamah-gamah. Urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe. Salila 50 peting 50 poe 50 peting teh ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu meunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksa na teh 50 poe 50 peting eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala karak gede hati masya Allah teu meunang sambarang urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geureuh ka urang sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang ieu di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang haju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek tatadina teh salat jadi salat tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai tadinya suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayan geus sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna
tanda diterimana perubahanan. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat. Kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya. Duh, masyaallah, baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dieuna endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae. Ya Allah, ieu nu ngeri. Gitu mah kaburu pae umur sabari aing kan ngadag 60 nu 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti. Abdi mah ngaku bae ka Gusti. Ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi. Ka langit ku dosa abdi. Geus di aku bae geus di aku. Tah pengakuan eta lah menjadi hebat. Ya komo engke kan ai tobat teh macam-macam. Tahapan-tahapan anak tobat awam, tobat jelema pinter, tobat jelema anu sangat pinter. Tobatnya kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan. Diatur kan. Urang mah kuari tobat dina Islam ngecan anggeus. Naik urang tobat dina iman, naik dina ihsan. Urang mah kuari tobat teh meta be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat aja di tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa ka apa ieu mah potongan poho kabeh ieu mah boro-boro keur teh salat lagi poho ka Allah. Atuh nek ira teh disiksaan atuh. Tapi kan aya jelema tahapanana nu beda. Ingat bae ka Gusti Allah. Sebabnya na berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana teh asup kana qalbu. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, Aisyah si ayah nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju, make ngaganggu detang ka Allah na kahalangan. Piceun. Naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah? Beat. Naon hartina atuh jasiah ti leuletik geus naik motor bae. Kuari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor. Lamun haju ka bawa bae kumaha? Tanya deui, naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak. Eueuh ayeuna mah Gusti. Alhamdulillah. Abdi teh ngomong berusaha abdi tapi pan nu ngaleungitkeun sama Gusti. Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti. Hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah. Salian Allah jadunya teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah teh taluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya mah gunakeun aya mah ulah teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunya kebutuhan waya dahar waya nginum waya sare waya make pek bae ulah kita taluk na nyantai karena dunia kan lamun nyantel karena dunia mana naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'aluk kana dunia kos kitu dipapageun make mobil goreng embung pan takabur talu kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati karak tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta takabur nu kos kitu ngaran talu kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah talu hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan
awak aya nih pakai karesep salian Allah aya naon artina mun siapa kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji be Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah etalah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu beukah irung sebabna ih Allah saboda temu manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun zikir wah ieu budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena mah kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulya batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia ka aing mang haji malulu telu sia ku aing eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun untuk isuk mah nanya nya kiai tas di mana kiai keneh mah buya tuh buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah hati akhirna belu tiluan ieu teh lantaran atuh pernah beat ka Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzaliku Allahu alimun hakim Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae eueuh nun teu berhikmah eueuh nun teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah geri kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pison ini kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teu apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teu apa janu Allah atuh hakimun bisani ulah kudu ngarasula digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plag waliullah mah macaan buku Lauhil Mahfuz ye baca ya begitu kejadian geus nyaho aing mah geus dibaca ku aing di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas sakna nu paeh pas tuh paeh seserian na mah heuh urang sih pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia suserian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda
di alam syariat neuleuh banjir cerik anu wali mah seserian neuleuh lauhil mahfuz akur jeung di lauhil mahfuz seserian nya tuh mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda yehehe anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda yehehe atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas Pak mudah-mudahan orang dipanjangkeun umur di samping dipanjangkeun umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incu urang keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala baca sholawatan setelah azan tidak ada instruksi harus baca sholawatan cukup jangan nambah jelema ku azan. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian kita baca sholawatan mengganggu sholat haram baca sholawat baca Quran baca sholawat haram. Di masjid azan sudah didengungkan ada yang sholat sunnah rawatib kemudian baca sholawatannya kenceng embat eta ngaganggu kanu keur sholat maca sholawatna haram min jihatil waswasah ngaganggu taswis ngaganggu tah haram na maca sholawat tina jihad ngaganggu na lain jihad maca sholawatna mun maca salatna lalaunan mah teu haram bucina puguh mau ngabejaan atuh lalaunan moal kadenge cukup ngabejaan teh ku azan geus datang bae alhamdulillah teu datang geus ulah maca sholawat kecuali usaha sebab aya jelema nu keur salat mah geus pas masjid eta wudi ahli salat masjid eta dipersiapkeun jang salat lain jang maca sholawat jadi ketika nu salat aya tepatnya nama tah di tempat nak maca sholawat lain pada tempat nak eleh tah maca sholawat sebab masjid mah jang salat adapun daratang teu daratang teh lain urusan imam urusan makmum teu meunang ganjaran atuh ustad mah ayo bae deuk salat bae lamun hayang ustadna kudu ngomong dulur asal geus azan atuh gegeraan ulah datang ka aju maca sholawat ieu ngaganggu ka batur itu kecuali babarengan geus beres salat teh model di pondok pesantren baheula geus beres salat sunah aju nu ngadaguan kiai nalila sholawatan si santri geus eueuh nu salat geus salat sunah ieu babarengan maca sholawat ayo maca sholawat babarengan teu naon teh kuabehan eueuh nu salat aya bae santri saurang salat eureun ulah maca sholawat beres jana geus eureun dah salat geus eureun sholawatan deui terus kitu kasimpulanana maca naon bae di masjid ketika aya nu salat ngaganggu ka nu salat haram babacaanana geus kitu caritana nya geus ulah maca sholawat empat azan bae asal geus azan eta ngaranna ngagerokeun batu geus kitu nya di akhir zaman mantak urang ngeri antara eta tadi jual beli geus make duit bank ka warung make duit bank duit riba kemudian atuh jual beli motor ge atuh asal geus eueuh BPKB-an becan mutlak berarti milik urang ja BPKB-na ditahan keneh di bank atawa di showroom lantaran can lunas tah eta berarti can mutlak jadi milik can sah dijual mentak disebut lagi lain dijual oper kredit
oper kredit kan tuh bener kan ngaranna ge lain dijual oper kreditnya deh gitu bebe jaga jual oper kredit si ada yang teruskan ya kreditan aing emang kunaon ieu atuh aing geus teu kabayar ku sia hok tah satahunan deui aing geus kredit 2 tahun tinggal satahunan deui tah kasia tah ku aing dioper kreditan bayar nu geus tinggal duncan tanggung jawab sia kos kitu teh atawa kieu aing ieu ndek di kredit ye ngan aing geus teu eueuh jang kreditna geus bae dioperkeun ka sia sakaligus kasasana tetep aing tanggung jawab nu ngreditna mah nu penting ieu kuari duitan bae heula sakitu tetep teu bisa lantaran encan mutlak jadi miliknya na tuh jual beli mancan bisa teh jual beli macan jadi mutlak milik encan tuh kos kitu masyaallah naon bae guari mah eueuh anu henteu dikredit-kreditkeun naon bae eueuh nu henteu make riba ka haji-haji guari mah riba 2 akad sakaligus di hiji perkara ya eta tabungan haji urang nginjem duit 20 sekian juta 20 juta misalnya kemudian disetorkeun deui ka dinya nginjem di dinya nyetorkeun ka dinya 2 akad akad nginjem jeung akad haji tah eta teh haram hukum ih atuh deui kumaha tah geus kitu bae tah mah kajieun kumaha ge coba ge dibongkar coba ge okos kieu tah mah zaman cabe teh sia ludag lidung bae emang teu melak cabe atuh melak nawangan teu endek kana teu paneuh modal tah ku aing sia di modalan ai butuh modal mah nya ngan engke sia ngajualna kudu ka aing 2 akad hiji akad ngamodalan nginjemkeun 2 ngakadkeun sia ngajual teu meunang ka sasa kudu ka aing bae haram teh teh kos itu riba dek nginjemkeun ngamodalan bae geus ulah jeung make ngajual sia kudu ka aing lamun henteu awas tah make awas sia tah diancam segala rupa eta kos kararitu tah atuh endek nginjemkeun manginjemkeun bae adapun ngajual bebaskeun kudu kieu aing mah tah sakadar ngamodalan bae ka sia jakarunya sia teu boga modal adapun ngajual deuk ka sasage kumaha sia bae bener ieu mang heuh atuh aing teh emang kakaraku auh jeung sia agak satu bener cabe diala ngajual ka batur sial meureun teh budak ini mah modalan aing guron ngajual ka batur kahayang maka aing di batur sabaraha ke ku aing ge sabaraha pan kos kitu tah pan kos kitu eta huluna tah ngomong bener ge aing mah ridho bae ngajual mah sia ka saha bae tapi pan di dagoan bae awas ya gara ka saha awas ya ulah kos kitu sia geus dijual geus ka mana ka anu sabar duit sanu geus aya geus dijual mah geus atuh si mah pokona mah aing mah ari tang nginjemkeun gara bayar ka dieu teu ka utangkeun gara bayar tah eta kakarak mantep tah tah ieu keur zaman kula leutik keneh tukang bos-bos cabe teh kan kararitu eta gara tobatan besi kaburu paeh kayak keneh ya bos-bos cabe teh marilu keneh ngaji ku ari marilu kula ge nyaho hulu-hulu nanya ho gara dararobat masyaallah ya Allah ya Rabbi nya urang teh geus didominasi ku Yahudi geus paperpolitikan geus teu make Al-Qur'an perekonomian teu make Al-Qur'an padahal mayoritas di Indonesia adalah Islam saya nu bakal doraka eta DPR na tidak menciptakan hukum Islam secara kondusif hiji 2 atuh hayu ajukeun ya eta mah kumaha urang tah mah di DPR mah tah diolah coba ayo ku legislatif ya eta mah ngaranna ge toser kebikeun ku ari ka pemerintah nah engke ku pemerintah dilaksanakan sebagai eksekutifna jadi ieu mah persekongkolan antara legislatif yudikatif dan eksekutif persekongkolan berjamaah masuk ke neraka jahanam alhamdulillahirabbil si omongan harenges itu atuh
taruhlah untuk merubah negara manggis janang leluhur urang jabah lagi aya ulamaan Bung Karno teh Bung Karno ieu babarengan jeung Kiai baheula ngamerdekakeun negara sok geura di Jawa Timur lebih erat jeung Kiai, Jawa Tengah lebih erat jeung Kiai, Jawa Barat lebih erat jeung Kiai. Sedangkeun eta pan eta Kiai lagi lu babarengan jeung Bung Karno teh pan karuhun-karuhun urang. Kok geura di Padangna jeung Kiai, sok di Sulawesina jeung tokoh-tokoh Islam. Jeung tokoh-tokoh agama ieu ngamerdekakeun Indonesia teh lain lalawara. Ngantak jana musyawarah. Tak dimusyawarahkeun hasilna tetep bae demokrasi, cuman aya nu dipending Piagam Jakarta ke iraha diterapkeunana. Oh masalah geus ja urang nu ngolah tatadina aya legislatif, aya yudikatif yang pemutus sangke pelaksanaanana adalah eksekutif pemerintah. Masalah geus kadieuna aut-autan oh tuh milu terus orang memutlak milu ke Belanda ke Amerika ke Yahudi bertekuk lutut orang di hadapan Amerika. Tapi teh orang teh disebut pinter bodoh, disebut bodoh atuh embung. Ya kos kieu ngaranna ieu urang sebut pinter bodoh kunaon atuh henteu ngolah sorangan. Henteu menciptakan negara nu kondusif secara aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Atau kajen geus pakai demokrasi tapi demokrasi nu rapi ja urang teh mah dipasrahkeun ka rakyatna rakyat geus memasrahkeun ka DPR eta DPR teh nang milih urang aya akur jeung teu akur bebeja ka DPR teu akur yeuh toel DPR akur yeuh toel DPR kuduna mah konkos kitu di negara demokrasi teh abeh nyambung antara pemerintah jeung rakyat. Kuari mah asal neuk pemilihan mere duit kos nu nyambung baik DPR maupun pemerintah de calon bupati datang ke rakyat merean dicatet beatna sabaraha ke geus jadi bupatina dicatet aing kudu mah meunangna 5 lipat daripada kitu modal jadi teh lain deuk urusan rakyat dagang ngaranna. Jadi ilmu perdagangan dia dipakai di ilmu pemerintahan. Watuh datang ke iraha beresna negara. Mal bisa lantaran atuh ai negara majalbul masolih. Kitu mugedamun ala daril mafasid eta adalah patokanana. Mantak engke kadituna mas manutun bil maslahat. Urusan-urusan rakyat manutun bil maslahat geus kumaha kamaslahatan kamaslahatan kos gitulah qaedah urang kumaha urang dibere qaedah tinggal urangna nu ngalaksanakeunana masyaallah jaku babari teh dia ieu mah dihesekeun teh dihesekeun ku nyana dek maling kumaha carana yang ulah kanyahoan sakitu doang urusanana tah. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah lamun ku urang diperhatikeun makin ka dieu makin bokbrok makin ka dieu makin bokbrok. Eureun-eureun urang terus aya diriweuhkeun ku urusan pil-pilan. Pilkades. Riweuh masyarakat datang ka gontok-gontokan hasilna kos kitu bae. Kemudian kayak ayeuna pilkada, walah luar biasa. Itu beakna sabala miliar tate meuli kendaraan nana bae oge hasilna beuki para pilgub kitu kene engke sagadeng de pilpres teureun-eureun terus bae mantak cek kiai anu beuki mah waduh hadza min fadli rabbi bolon tuh coba ieu dibereku itu dibereku kabeh alhamdulillah tadina teu boga sekupi jadi boga tadi teu boga apansa jadi boga tadi teu kapager imah jadi kapager dapur kagedean mobil dan lain sebagainya emang nangan sakitu urusan hirup teh leutik amat sih mulia jeung agama dijual kaban mobil ya Allah ya Rabbi engke di akhirat sia teh dikiaikeun lantaran dititipan ilmu ku aing pake naon teh ilmu titipan aing ku sia pakai Avanza, Zabania,
Abuya seret ya. Oh budaknya Abuya jadi seret ajupan kadel ku murida itu Abuya urang diseret. Ya Allah dek dikabalakeun Abuya siap buya-buya aing kana neraka sia buya-buyaan bae. Isin jasa eta Gusti Allah eling coba ka eta ka alam eta bakal ngerenyed moal hayang narima duit ti bupati atau ti calon kecuali gede. Inggris jasa Inggris mun eueuh paeh onam hirup teh atawa aya paeh tapi henteu diproses teu kuku bage mangga bae beuki dititipan ilmu beuki gede tanggung jawabna ke di hadapan Allah. Rakyat onam nya nama hartina jatuh boga ilmu dibere cokot ya kana neraka mah kana neraka tetep janya lagi nyarahun bahwa eta teh duit teh halal sebenarnya nyahoun nya ge nyahoun jah hasil ngaji mantak cak nu bodoh ulang ngaji sakalian bodoh abeh eueuh nu haraman. Masyaallah karim dunya kayak gara-gara nunanya ya jual kredit kos gitu bentar ya pasar rek nerangkeun syaratna kisos dina nganiaya anggahota badan. Lamun tadi nu dicaritakeun teh masalah kisos masalah ngabunuh. Lamun tadi urusanana urusan ngabunuh persyaratan teh kudu mukafaah akur agamana sakumaha nu tadi teh dijelaskeun ku ajengan musonif. Na ayeuna dina masalah natuan anggahota ta eta kudu kumaha apa akur persyaratanana apa henteu. Nah ieu staratul likisosi tarafi wal juri masyurita li nafsi disyaratkeun pikeun males ngarusak anggawata badan jeung natuan anggawata badan masyurita li nafsi syarat-syarat anu disyaratkeun kana ngabunuh akur bae. Hiji tadi teh kaayaan janina mukallafan multaziman jelema mukallaf pasti mukallafna nu ngabunuhna kudu mukallaf budak leutik nu edan mah teu kekeunaan ku hukum. Budak leutik mah cerga keunaan ku hukum sebab goer mukallaf. Jadi berarti kudu mukallaf lalaki teh ya mun geus umur 15 tahun atawa geus ngimpi jima mukallaf ngaranna. Teh lalaki hiji mun awewe mah umur 9 tahun teh geus mukallaf awewe mah atawa geus ngaberbayi keluar darah hideung disebut haid atawa mens turbasi cak bahasa batur. Nomor kedua gara aslin lil maj'al nu ngabunuhna ulah bapa atawa bapa kolot ta eta teh dina masalah ngabunuh dina masalah ngarusak anggahota ge sami bae. Katilu ayana maj'al teh kudu masum oge nomor kaopatna kudu mukafian lil jani maksum teh jelemana anu bener-bener beragama. Nomor kedua kudu mukapa hartina mukapa akur pembunuh jeung nu dibunuhna eta adalah sama-sama Islam. Eta dina masalah ngabunuh dina masalah ngarusak anggahota ge sarua bae kos kitu. Tah ieu nu deuk dicaritakeun teh masalah ngarusak. Tadi mah ngabunuh kuari mah kumaha lamun aya jelema gitu gelut kemudian motongkeun leungeun trek jago jasa berarti dipotongkeun leungeun malah dipoteskeun set cabut brak
Wih, tambah geus pokona mah besina geus jadi jasa berarti. Atau direngkas ku jana set sanggeus direngkas ke guling, cekel ping-pingna, cekel bitis sapoteskeun, ketak. Jadi kitu-kitu, kotek. Hah, icah. Masya Allah. Iya teh jadi hiburan lamun perang jeung kafir mah. Seperti di Irak, seperti di Libya, emang cicing kuari teh di Libya masih kene. Ditarik tentara di Libya ku Amerika teh ceurik kurang Libya mah hiburan ceknya na. Lantaran ngome Yahudi, ngome Amerika ngeunaheun jasa. Cekel, set. Dikieu-kieu heula ceulina ku nya. Kotek. Ceuli nu hiji deui kotek. Nah, sajuk bieuna teh ayeuna no garang-garangna pipina. Set. Nah. Beres, cokot ku nya na. Kitu jeruk limo, dijerukan heula. Set. Seureun. Dan enak ya. Kita karena hukum picis tuh kos gitu teh. Tah, eta teh jadi mainan geus beres gawe kakarak. Pencit Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah. Siap. Jadi korban. Kos gitulah. Jadi nu dipencitnya lain lalagaan di Irak, di Libya pencit bae. Emang kumaha gitu. Ulah disangka kayaan di Irak eta henteu kos kitu. Lamun di Irak mayoritas nu maot eta adalah sipil lantaran bom tapi orang Amerika anu dibunuh ku urang Irak mayoritas kapten. Jenderal sabaraha diulingkeun. Aju datang ka kuari amang batekuk lutut teu geus sabaraha taun masdud teh di embargo tapi tetep bae sugan ngajerit urang Irak malah mere ngana mah mun aya negara anu keur perang bisa nyumbang urang Irak mah sakitu masdud teh geus di embargo ku Amerika sabaraha puluh tahun sejak Iran berangkat perang geus di embargo ku Amerika datang ka kuari apa ngeluh teu ngeluh orang Irak mah sampai iraha bae nu penting perang jeung kafir jaknya. Jadi hiburan matak cenah mah Amerika baralik teh ceurik. Kuna hiburan jakna ya. Besok geus dikieu-kieu bae besok ya. Aduh. Masya Allah. Tadi kan di urang teh jadi urang lamun perang jeung Belanda mah mantep. Perang jeung Amerika mantep dek menang urusanana teh urusan Allah tapi kan urang paeh urang teh dibunuh ku kafir Masya Allah nikmat jasa sorga tamah ayeuna urang ngabunuh atuh sorga sarua bae jadi urang lepaskeun lah tamah paeh urang sorga menang urang sorga keneh bae tapi pan ieu mah perangna jeung lurah jeung RT jeung hansip jeung camat jeung bupati masa sih kudu perang teu mungkin kan urang kudu perang lantaran sabrutal lalurat tetep tatangga urang sabrutal lalurat tetep aya kaduluran urang masa sih karena manehanana menyalahgunakan kitu SPPT kurang ku dari perangan antepkeun bae lanan kege aya waktuna isuk pageto ge nya ge eureun jadi lurahna jadi sampah masyarakat mun ujian kos kieu teh bupati cenah nakal antap ulah kudu digontok-gontok dibunuh lantaran kawauh urang tatangga urang kadang pernah jadi friend urang tapi antapkeun wae kege aya eureunna nya eureun jadi sampah umat ujian tinggal kitu bae lantak di Indonesia mah berbeda jeung di luar negeri sok dahsatna kesalahan tetep bae istimewa na di Indonesia mah gede hampura bae rakyat ieu kuari dikakalakeun ditipu ku pemerintah geus sabaraha miliar triliun disalahgunakeun lain teh jauh di luhur teh tapi itu teh saha itu teh kumaha lah cukup bae paling ge tanggap penjarakeun bae geus teu kudu dikumaha-kumahakeun jadi penjarana ge make AC deui
Jadi pamajikan bisa deh dibawa kadinya. Tapi nyen hotel leletikan bae burung. Kos sekarang itu di Indonesia mah lain rahasia. Emang kumaha di penjara jelema gede. Lain cara nu maling kotok. Nu maling kotok mah di penjara irung pindah ke tukang. Masya Allah. Di tukang jadi aya irungan ya. Tapi eta kelas-kelas suka sekarang itu emang kumaha boh polisi lagi mendek polisi teh mendek nya nandek asup ke penjara tangan ngarana doang fasilitas di jero luar biasa ka laptop aya di jero teh luar biasa tah eta jelema gede mah kos kitu ngan ngarana doang di penjara teh tapi geus ku ngarana ge geus cukup jang menjaranya nama heulanan tapi kan teu dikukumakeun beres ieu di Indonesia lamun jalalujur masya Allah pohara jasa ngan meureun geus kos kieu kaayaanana urang mah geus tinggal naon kitu ngaranna kembali ka Allah baelah urang mah ulah pipilueun ngaji salat maca Quran ibadah bae nu rapih mun nyana nungguan turun jabatan urang mah nungguan malaikat Israil silaturahmi oke malaikat silaturahmi waalaikumsalam saya abdi Israil bener Israil bener ya bener itu lalagaan gitu itu lalagaan ini mah bener dek naon tuh itu tugas kula biasa no bener ya lah ini tuh bener cek malaikat Israel tuh gara siap-siap bae dek siap dek teh siap guys datang ke waktu nama tuh sikat bae teu bisa disogok malaikat Israel mah lain cara pengacara di urang lain cara buser di urang bisa nya nama tugas-tugas bae walau wada'u sayfan ala yadihi wa tahamalu alaihi dapatan andai kata ya hiji golongan manusia 10-an atau 20-an nganiaya kaki Zaid sorangan leungeunna dikieukeun ieuna dicekelan ku kabehan 10 nyekelan awak nu 5an ngagodot ieu atawa nendenkeun pedang atawa golok atawa ragaji pedang geus ditedeunkeun kana leungeunna barang di ditu 5 di dieu 5 tendetkeun tendet potong teh ku sabarahaan eta ditendet tak ku 10-an mungkin ditendet ku 20-an leungeun hiji ditendet tak ku 20-an atau ku 30-an tak ieu kumaha tak ukuranana engke kisosna cek di dieu walau wadau lamun 20-an atau 30-an nenden pedang alaya dihi kaleungeun ki Zaid hiji leungeun wa tahamalu alai ditendetkeun rek dak dapatan sakaligus tetep bae abana potong airna si leungeun kutiu potong kabeh nu 20-an leungeun hiji ku 20-an nu 20-an potong kabeh masya Allah segitu kuari mah nek nyebutan ngaran-ngaran tatuna encan dia teh hukum-hukum babalsna diatna kisosna ke dipanderi iba keur nyaritakeun hukum-hukumna we kudu kitu kudu kieu kudu kitu kudu kieu nah engke sebagai hukumna kudu kumaha mun onta sabaraha curug hiji sabaraha onta mun 5 sabaraha mun sakieu sabaraha mun irung sabaraha mun ceuli sabaraha tangke tungguan asa ulah ngabesan we sija surasi wal hayya saruna ritatuna tuan sirai jeung beungeut eta aya 10 ngaran nomor kahiji tatu qariso mama sakol jilda kolilan sakadar melahkeun kulit doang aya jelemangan aya Umar ka Ki Zaid teh ya nah sanggeus tandek teu berdaya dikupesongan ditoel doang gitu tah sat beulah ayeuna tah eta teh takos kitu ngaranna tatu teh tatu qariso eta ke aya ta aturanana mun ditoel doang ku peso haju beulah teh kumaha tah set bae ku hinis ku peso dikitukeun doang
Nah eta kharisoh nomor kedua ngaranna tatu damiyah matudmihi tatu anungan belah narada jero ai tadi mah sakadar kulit doang kulit gegetihan-getihan aja diget tak kulitna doang ieu mah datang karada jero setiket getihan eta ngaranna damiyah sabaraha engke bayaranana aya aturanana katilu badiah manodak taulah ma ta dagingna bisa belah retu jadi beki gajeroan we eta kuari mah beki gajeroan ta eta kumaha engke diatna kemudian mutalahima dagusupihi ta eta teh geus datang ka jero tulang na kadeuleu nomor ka-7 nomor ka-5 tatu simak tatu sigwa matablugul jildah allati bainal lahmi wal azmi ta eta teh antara daging jeung tulang pecah sret beuki jero jasa ieu mah wa mudihah mah nyaeta tudihul azma ieu mah tatu teh leuwih nya ka jero nya peupeus tulangna ge pecah beuki jero bae merga 7 tatu hasimah manu tasimuhu ieu ngancurkeun kana tulang munakilah mah tulangna udul-udulan jadi keluar nomor ke-9 tatu mamumah mah natuan datang ka batok utek ieu utek karena otak ditatuan dihajar datang ka batokna kadeuleu kurang kos jelema dodek dioperasi teh operasi batok lamun aya saraf di dieu anu rada kurang tabrakan ragang misalnya itu batoknya dibuka teh koperasi ka dieu teh batok dibuka diuji coba heula ku dokter coba ye sanggeus dibenerkeun jerona batokna henteu disimpen heula sebab engke hese lamun geus disimpen mah jadi kuari tanpa batok jadi ono ieu nih bukan diterima cekal goreng ja batokna disimpen ulah dibawa ulin ku budak beta batok banyak kurang kudu diganti ku batok kalapa tuh gitu tante nah ya tuh dah eta garada kata tuh si mah tatu makmumah otak ngaranna di negara teh lamun aya jelema anu boga otak rapih negara otakna anu manfaat nu maslahat lamun otakan di negara bakal acak-acakan kos kuari urang bisa nyebutkeun nu boga otak sampurna kuari pemerintah lantaran negara acak-acakan terus lamun aya nu boga otak sampurna negara moal acak-acakan kos kitu beta mah tai otak manusia teh hiji tapi ieu bisa dimanfaatkeun ku satu negara. Mantap kepala negara teh sing hade lantaran membawa hikobo di Indonesia marayatna ieu adalah kitu geus 300 juta. Oh, 300 juta manusia lain seetik manusia. Ya, eta kebutuhanana diperhitungkeun ku pemerintah di berbagai provinsi naon anu lempang perekonomianana etalah kudu semak pikiran pemerintah teh geus jana masrah-masrahkeun atuh ayeuna mah aya menteri-menterina bagian perekonomian menteri ekonomi bagian laut menteri kelautan bagian kitu hutan menteri kehutanan urus cek nyana urus cak bu cak presiden teh aing nyieun tang geus ya mendelegasi menterina kuari berhubungan jeung berbagai gubernur-gubernur aya di provinsi masing-masing ka eta teh si hade cak presiden si untung babagi aing ya sing hade pan aing mah atuh kumaha sia eta kerja sama akhirna mah ya tidak pengurusan anak aja karena kemanfaatan. Masya Allah
di negara kos gitu sebenarnya geus ka uji jasa jadi kitab naga aya dek make aturan Imam Syafi'i dek make aturan Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali kabeh geus aya kitab siasatna tinggal kurang dipadukeun bae atuh tina madzhabul arba'ah pek bae atuh henteu ku kitu mah urang make demokrasi bae tetep tapi aturan-aturan hukumna selipkeun ku urang atuh kadananku melebihi 50% mah atuh 20% 30% olah taku DPR Masya Allah mani teu bisa ngolah setik-etik acan wayana nyieun perda anu berurusan jeung agama hubunganna jeung agama da dibebaskeun di negara demokrasi mah sok nyieun perda angrang hiji-hiji acan nu patali jeung agama mantap urang mah sebagai rakyat atuh nonton bae tah nu gede-gedena doraka jeung dosana mah DPR geus eta bae sebab jana sebagai toser di negara nanti milih DPR na ulah TK nanti Jek Gus Dur teh DPR TK lantaran naon atuh teu bisa ngolah ege TK aja lu kos gitu mah ya tah ieu garana gitu makmumah tah makmumah lamun aya jelema nganiaya kemudian belah tah ieu utekna kada datang ka kapal naon gitu ngaran otakna eta nu kitu ngaranna tah tuh make naon tah sangsina kemudian terakhir ka 10 damigoh mah anu ngarusak kana batok utek batok utek teh otak teh aya batokan batokna teh beulah dikampak misalnya ceger dibacok misalnya ceger nah ieu naon engke teh sangsina mun datang ka paeh atuh berarti kisos lamun teu paeh sakadar beulah doang eta kumaha engke nu bakal diatur dihareup aturan-aturanna wa yajibul kisos fil mudihah wallahu a'lam